ulah kaget ya baheula lagi ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ka Al-Qur'an teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah Al-Qur'an teh wawal hak ti Gusti Allah, nyana ge hirup nang Gusti Allah, wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ka aturan Gusti Allah. Kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil. Urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah, sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh ngaranna. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun, nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah, anjeun ngomong siksa, sok datangkeun siksa. Bejakeun Muhammad, lastu alaikum biwakil. Kaula mah henteu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun. Kula mah dititah ge dakwah, henteu titah nyiksa ju. Lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Uji, Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy tetep mandeg nyeun huru hara ngaranna cek Kanjeng Nabi. Menta kurang sebagai kiai, sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten atuh tah nyeun huru hara tah kiai. Ieu teh budak nang tangan aing. Cek nya mah aing teu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing. Sudah teh belajar. Je teu nyahoan meureun. Aing teh di Bogor teh kebel dagang salak. Siang nang tangan ka aing goblok haju bae. Ayo nu ngomong naon tadi hae ka dieu gelut jeung mama. Pantet teh jore mama manya gelut mama. Tata kiai teh beres lain kitu dakwah. Ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ari ulah antepkeun ke sadaek nanya kege eureun sorangan. Antepkeun ngarembet ka nu sejen ieun komplotan kajen antepkeun bae ulah. Nu manta kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Ieu ku bodona urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng Nabi, merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ieu dakwah ka masyarakat kan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu lah ngomong doang teh kiai aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiaina nu dianiaya pan belum. Atuh aing endek terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh nyaci maki ongkoh ka kiai. Aju kiai heran tuh lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun kiai kos kitu ieu mah maju negara. Geus. Aju urang marah tuh henteu. Oh can datang berarti. Antep. Aju kiai keneh nu ngomong kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh mal maju ieu negara urang teh apan keur berkembang kuari tinggal buahan doang ngadengekeun nu kos karari itu eta kiai Golkar. Antepkeun nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat di mahsyar. Babawa jeung Presiden Soeharto lolos kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Dia acung-acung. Je lolos teu make Al-Qur'an. Wah, jeung cenah aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih. Usah masalah kos kitu. Bohong tah mah. Je atuh ka ajeun sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antepkeun ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Lah kiai eta
eta mah ngebrihan ngadu kotok pet resep aing mah tungtung nama kotok aing tajih nang sareukeut jasa mah tadi adu-adukeun jantur bae ku aing guys ulah diomongkeun terus bae kiai mah diomongkeun kabeh sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bajeng urang ini mah ngadu kaple sok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat ka neraka bareng jeung urang sia teh kiai mah kudu beda tuh sebab batur mah keur urusan dunia kiai mah akhirat batur bakeur poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah atuh urang saruahana atuh saha anu nepakan jelema lamun saruahana keur kaditu gabehan ka dieu gabehan saha anu nepakan atuh ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah yeay parang sana cek masyarakat nu beres tah eta kos kitu diomongkeun Kangjeng Nabi dibohongkeun Kangjeng Nabi tang-tangan Kangjeng Nabi bejakeun Muhammad qul lastu alaikum biwakil kaula mah teu jadi wawakil kita ngadatangkeun siksa kitu jangan nantangan siksa atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa kemudian lamun kaula dibere siksa atuh kana males siksa atuh da naonan lain ka beberes umat beresan ieu umat teh anu mantak kiai teh pangangon ngaranna ngangon bebek ieu bebek teh ka ditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beheungna dikieukeun tuh tukang bebek makan kos gitu ka ditu geus wedahareun ka dieu wedahareun aya pare batur kah kadinya tah blon eta dirawakidang eta kos kadar itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangona salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangun ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berarti pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mah ngaranna pagerna hirup beureun teh nya nayla kullastu alaikum biwakil bejakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lamun bejakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep nayane aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mantak salolongkrang ngeunjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana eueuh lolongkrang sagede urang dipuatkeun kanu leuwih ti leutik ti batan urang atuh paeh atawa eueuh waktu eueuh hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ya ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab saenggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tadina sebabna mah ngariung ngurung aya bengke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum
jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke aya nu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem aya nu jadi simet aya nu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureut tawon geus pokona mah ku taneuh set letak poh teu kudu kado coba ge coba balik ngaji neangan tawon seureutkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureut ku orai set tah oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus dikenyot diburakeun kadinya na ditaneuhan deui bae tah masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari taman nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel asal nu katoel eta ieu cabut ku urang jeung akar-akarna aju ku urang diasupkeun kana bak eta heula kakarak cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae eta mah teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari masya Allah kumaha tah ngadahar paria pahit dahar ku urang hehe urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing cak orai lain pahit cak orai batur aing ngadahar eta nyana ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak orai teh kos kitu tah babari aja sia nurutan lain tah mah lalagaan ya karim nah ya ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun tiap-tiap berita aya enggon tetep daya nek aya waktu-waktuna urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang ngaberitakeun zaman Wali Sanga aya waktuna kan di zaman Wali Sanga urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek diberita-beritakeun ku urang teh di urang aya Syekh Nawawi di urang saya Syekh Abdul Karim diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kangjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kangjeng Nabi urang dalah Kangjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kangjeng Nabi Musa siksa datang Kangjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cek kalau cek budak wari mah udah nggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri iya tali kulli nabaim mustaqarrun tiap berita aya nggon tetepna yakni aya waktu-waktu nu terjadina
cerita-cerita lu baheula, cerita lu baheula. Kangjeng Nabi Syuaib, Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah, Kangjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto mungkin saminggu, mungkin 2 minggu, sabulan 2 bulan. Dalekeun cak Kangjeng Nabi, tinggal nunggu waktu bae siksa bakal datang. Likulli nabain mustaqarrun. Bakal jasa. Terjadilah siksa ka kaum-kaum kafir di Mekah. Hiji dibere paila, nomor kedua dibere sieun ka Kangjeng Nabi teh siksa kene eta. Sieun teh siksa. Teu meunang aya Kangjeng Nabi Muhammad liwat. Orang sieun Muhammad liwat. Aya sia Muhammad mah dibaheula ge. Nya nama hiji tilok ngabohong, nomor kedua sakecap nyata. Caknya nanti bakal aya siksa, puasa minggu deh, puasa bulan deh, diberesieun ngageter bae. Nya nasehatan ngomong ka Kangjeng Nabi embung jam musuh. Tapi na manehanana percaya ka omonganana. Mantep di mana aya Kangjeng Nabi sieun, ta eta diberesieun teh mahal. Siksa ta teh sia ade sia. Nyana ngomong di barisnyana, "Woi, ieu urang pan dinten teh geus sieun." Oh, eta kumaha mun beneran Muhammad, sedangkan Muhammad beuh tiba heula ge tilok bohong. Ayo urang mun siksa ieu kumaha? Naik ka mana ieu coba? Mun banjir misalnya. Ayo mun gempa urang deuk ka mana? Nya ngarobrol kos kitu bae, unggal poe sararieun bae. Sieun teh eta teh tersiksa batin. Masyaallah, sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig. Jelema cicing mah di tengah imah salat Allah kertek. Naonnya? Naonnya ieu naonnya naon. Subhana rabbiyal azim tak. Wah. Berem. Demi Allah. Tok. Jepan beneran. Tersiksa nya mulai kesang kalaluar. Ulah diterusun bae kitu ya salat teh. Cara aya hiji kiai salat di masjid, kemudian salat Isya babarengan jeung muridna. Pas sholat jam 12 peting begitu santrina sholat kiai pan sholat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu Akbar sorangan beta kiai sholat tengah peting santri ku lantaran deuleu kiai ngahargaan kalaluar nya santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kalaluar tolol caknya nama aing teu sieun meureun. Ye, keluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai. Kiai atuh lain ruku endahan malik. Jang ulah ka mana nya ulah ka mana. Kiai borangan wae. Jawatak mah borangan mah. Borangan beranian eta watak ngaranna tah termasuk gembul eta watak eta kos kitu. Iya tuh gembul bae. Sanyan kiai ge weh gembul atuh gembul bae watak mah kos kitu. Tah eta kos kitu. Nah, ieu likulli nabain mustaqarrun. Sieun dibere sieun siksa. Mulai geus aya siksa ka orang-orang Mekah. Hiji dibere paila, eueuh hujan sababaraha bulan. Teu jaradi tatangkalan. 2 dibere sieun. Eta teh geus tersiksa luar biasa. Sieun teh tersiksa pohara jasa. Siksa encan engke siksa nu terakhir nama ketika perang eleh tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir paeh podar siksa. Wa saufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi. Awas. Likulli nabain mustaqarrun, tiap berita bakal aya waktuna. Baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu. Ya, cek Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, teu percaya ka kula bahwa kula diangkat sebagai Rasulullah. Awas. Tunggu waktu, wasaufa ta'lamun, bakal nyaho sia kabehan. Wah, eta teh panjing sieun nanti Kangjeng Nabi. Wasaufa ta'lamun, awas, bakal nyaho kabehan, terjawab oleh waktu sendiri. Saharieun kabehan dikitukeun teh tah. Ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, likulli nabain mustaqarrun wa saufa ta'lamun.
ieu teh tahdid panyingsieuna ti Kangjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi. Jangan Muhammad, awas bakal terjawab oleh waktu pasau patalamun sakedegai bakal nyerah maneh kabehan. Tunggu tanggal mainnya. Wah, Kangjeng Nabi langsung ngaleos sararieun kabeh. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaula nu agung ceuk Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim taeta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kangjeng Nabi teh pan kieu dititahna ye asal aya kerumunan manusia keur ngariung 5an 10an Kangjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya diuk Kangjeng Nabi dirinya faqa'adta ma'ahum diuk anjeun babarengan jeung manehanan terus ngobrol Kangjeng geus ngobrol nyaritakeun pangeran nyaritakeun dakwah lah Kangjeng ke ditinggalkeun cek Kangjeng kaya deui jelema-jelema di pasar Kangjeng Nabi keur ngariung orang-orang pasar Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah Kangjeng jadi titah ku Gusti Allah uqud Muhammad pihak diuk dirinya sok geura dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun soal kepangeranan engke didarengeun dicemooh Kangjeng Nabi lah Muhammad ngomongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu malulu ditinggalkeun. Masya Allah. Ayo baris pangangon ieu ngongon onta ngongon embe ngongon sapi karumpul pangangon dihandapeun tangkal korma Kangjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan kapangeranan ditaringgalkeun. Ya Allah ya Rabbi coba satu ketika orang-orang Mekah kafir Mekah keur ngarumpul Kangjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah sakumaha diinstruksikan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah kunaon tuh nyana nyaci maki Al-Quran ngahina ka Al-Quran ngajoek-joek Al-Quran tah Kangjeng Nabi diinstruksikan ku Gusti Allah wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun ka jelema-jelema ka kaum anjeun anu ngahina ngaistihza ngolok-ngolok ngelecehkeun pi ayatina ka ayat kaulayana Al-Qur'anul Karim ulah cicing di dinya anjeun Muhammad fa'rid anhum geus tinggalkeun ya instruksi pertama ya ka Kangjeng Nabi arid anhum tinggalkeun Muhammad geus antepkeun datang ka ira hatta yakhudu fi haditsin ghairi sehingga nyana ngomongkeun dina omongan lain nyaci maki Al-Qur'an sok datang ka eureun nyana nyaci maki maneh datang deui ka dinya urang ge sarua ye kuari penerus teh ye ketika urang hat ngilu ngobrol kadinya kemudian nyana nyaci maki Al-Qur'anul Karim ulah haju diteruskeun heulanan indit urang fa'rid anhum sok indit ke urang datang deui kadinya ngobrol deui ke nyana nyaci maki deui Al-Qur'an indit deui urang hiji wa imma yunsiyannaka syaitan lamun bae mohokeun ka anjeun setan sehingga anjeun terus bae anjeun teh dipohokeun ku setan sehingga anjeun terus padahal nyana nyaci maki Al-Qur'an tapi anjeun terus bae tayyib fala taq'ud ba'da dzikra ulah haju terus bae lamun geus inget ulah cicing bae kaluar salila poho masalah sebab keur poho mah guer mukallaf lamun maneh geus inget ini tidinya fala taq'ud ba'da dzikra ulah cicing didinya ma'al qaumi zalimin babarengan jeung kaum nu zalim. Apakah memang Kangjeng Nabi ieu kitu kagoda ku setan sehingga aya kapohoan teh aya kok atuh bisa kos kieu ieu mah jang terus keterusanana salian Kangjeng Nabi
urang kuari lantaran Kangjeng Nabi Mamasum wali Mahfuz nu lain nabi nu lain wali kagoda bae ku setan ketika urang diuk didinya babarengan eta teh akan digoda ku setan ngaranna. Nah ketika urang inget tinggalkeun urang kuari dibongbroy ku hiji partai kita ngahayu-hayu eta teh keur poho hilap ngaranna teh hilap teh ngaranna teh lain ngajakan ka Sapinah, lain ngajakan ka takrib, lain ngajakan ka Fathul Muin, lain ngajakan ka Allah, hendahan ngajakan ka nu korupsi, pan salah balilahan eta kiai teh. Nu matak sebagai penerus Rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh haju meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang macan nyorang di halangan, Kangjeng Nabi mah di halangan. Urang macan nyorang dicaci maki, Kangjeng Nabi mah unggar menit, unggal jam, unggal poe dicaci maki. Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya, mimiti dicaci, dimaki, diciduhan, dijaga di halangan. Eta dakwahna Kangjeng Nabi. Urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah, udah si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong beuh di musola sadaek-daek bae aja bae kadang ku ustadna perebenya perebe sakira urang mah anu teu ngomong teu ngarareunaan perebenya sagala teh oh atuh emang masyarakat nah yang pere sarua oh geus bagus lah perebe urang jeblon kabehan ustadna kos kitu atuh masyarakat lagi emang umum ngaji ieu atuh pereng geus. Masya Allah dakwah urang mah takos gitu tah. Di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci, dimaki, diciduhan, di halangan, dianiaya Kangjeng Nabi teh deui di imah tangga teh hese jang dahar. Aya dahar korma hiji doang sore macan boga. Aya dahar sore isuk macan aya. Masya Allah. Tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mah ngabantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi. Kebelah dina Siti Aisyah pohara jasa ngebantuan dakwah ka Kangjeng Nabi datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang apa lain ka mana ngaji di mana di musola itu tuh sebar orang ngaji nah aya 20-an cek pemajikan kak emang iya nek di paraban kukul hubai anak ngaji berkat tilok meunang naon tilok meunang atuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopehna nomor genep ku 12 ceh ban sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran. Dulu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu nya aja atuh kudu-kudu mah ngojek kak aduh Gusti Allah mulai nya geus balik geus teu nyaman geus balik teu nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji Kak capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah Kak istirahat ngeunaheun bawa kepikiran naon tenang ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di deui kamar eueuh di dieu ka mana si budak masyaallah kadanan ku ngabagiakeun mah ayo datang teh karek datang Kak semua rabak lah di mana baik kurang itu lah pemikiran budak pemikiran pemajikan kalaparan kalanti ya bantengeun henteu senep kana jantung senep dah asana kudu dioperasi jantung ya eta teh sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa hiji pilih nu galis dua nu pinter tilu nu sugih geus teu meunang eta ulah kawin jomblo bisa sia ese anu ngahayukeun anu noel Kak lain boga mingguan di musola itu teh pan atuh Kakak tenang-tenang bae
sararang lah ya bangun dek hujan. Nah hujan sakitu bae ge kak berjuang kak sugan bae kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya ta baju ta sorbana ta bajuna ta geus geura ka ditu ta pan waduh eta pamajikan hebat jasa ta hebat di malain kak kunaon emang henteu ngaji hujan oh mending ulah lah yang kunaon gitu tariris kak lah blood ta pamajikan ta lamun aya pamajikan kosit candung aduh kurang memberikan sepupot ih jadi orang sing hade itu dakwah neangan nusa pagodos neangan nusa uyunan orang sok diomong-omong tepan di Bandung mah kacai jadi salewi kadarat jadi salogak neng dibawa ku salaki kaliang cocopet ge neng kudu milu bae oh budak yang cocopet mah leutik tapi kudu milu bae eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar ngeunaheun lamun sauyunan mah mantap kudu sakupu santri kawin ka santri deui ulah santri kawin ka dokter anda santri kawinnya pikiayeun ka karyawati egle atuh sebareres sama kos itu nu ieu berjuang dunia nu ieu berjuang akhirat nina berkesinambungan masya Allah oh ada rese teh ieu Kangjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah kabeh sa Mekah ngomongkeun Kangjeng Nabi ku keheul-keheulna ka Kangjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kangjeng Nabi tetap tegar Kangjeng Nabi sehingga dicaci maki teu cukup sakitu orang maka nyiduhan ka Kangjeng Nabi ngareuhakan ka Kangjeng Nabi teu cukup sakitu dihadang Kangjeng Nabi dalam rangka dakwah tatap bae Kangjeng Nabi mah dakwah bae masyaallah iyalah hasil dakwah Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat dilanjutkan ku para wali-wali Allah datanglah ke bumi pertiwi Indonesia timbul para wali-wali nu terkenal di urang adalah wali sanga Cul ka Banten putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah ialah Syekh Maulana Hasanuddin tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten ya Allah ya Rabbi mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo lempang terus ka Maung baheula teh nya tah teh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang tadina deuk kasepatan tah dihalangan we ulah ka ditu ge ulah kaditu cenah jadi itu mah aya lukah kobok terus terjadi jadi kan kamu mantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran urang mun ngadenge urang Koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna urang ka dieu tuh ka Kampung Gunung ka Maung nu teu belajar ngaji na ge teu bisa teu pagon nu teu ngaji mah ngan mun ngaji tere lisanna teh tere mata kula pernah nanya ka almarhum Bapan beda amat lisan urang Maung Kampung Gunung kadinya teh terus ke Kronjo kresek lamun urang ngomong teh jangan ngadaikeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya terus balik deui oh henteu ka dieu teh ka Pasar Kemis henteu cenah ka Pasar Kemis mah aduh ya ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk cicingna di Pasar Kemis menangan mana coba sih ayo ya Allah ya Rabbi nya beda tah berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh tah ieu teh urang berkahna mantak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu teu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah asal teh ieu urang ka Banten urang mah teh barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus nanaon bae ge nanaon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo ku ari
urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin, tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerus-penerusnya aya bae jalan keluarna adem segala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel maju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang bari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakona mang plok 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 aing jarah encan naon encan ribet da aing mah kos ieu plok 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 geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok 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 aju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah kadinya encan naon encan nu buru-buru di tukang geus aya deui yeuh ieu si jarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar sial ta guru aing bloon ta guru tuh ka kiaina ka guruna sial-sialan tolol teh murid ya tumpungan ki guruna nu bloon atuh teh nu tolol jeung nu bloon bae burung tah geus teu tenang geus teu nyaman wari hayang nyaman ka kuburan di kuburan geus teu nyaman acak-acakan Banten urang ieu teh karuhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman berarti urang Banten teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan makrifatna ka dunia makrifatna ka jabatan pakia-kia akhirnya ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia urang nu datang kadinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang kadinya teu nyaman ribut sidang-sidangan hanya urusan kotak bere habak sering hiji kotak urusan kotak doang ya Allah ya Rabbi nah iyalah Banten urang Maulana Hasanuddin naseriba emang maot Syekh Maulana Hasanuddin teu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan di titah jarah ge anakna jarah tuh teu hayang anakna bae teu hayang jarah kumaha batur berarti lain ahli Allah itu mah jelas ahli Allah maot atuh henteu ningalikeun ngene ka anak incudu teh budak ribut kotak cek nanti lain hayu ngaji kena nyaho ka Gusti Allah ka budak dideleutkeun ku Shahibul Makbar masyaallah tuh sia nu daratang ti berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh daratang ieu teh hayang nyaho ka Allah ai sia sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ieu ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya ngomong eta ya nah iyalah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu nah iyalah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh namun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama ieu mah asal aya nu ngomong ngeureunang sebenarnya geus lah puyeng mah ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu maju santri sapirangan aya 30 20 20 dikadeuleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan ilmuna kahieumanana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong pondok pesantren Kosim teu maju ieu di yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong aing
ngayu ka dituna mantep sia iya tuh pengurana ieu mah pondok pesantren kuliah deui gampang dimodalkan ku aing sia atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sekali dua kali sia jadi DRS aing tanggung jawab aing dihareup babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh usah ditanya eta boga DRS boga ngomong cuk cenah teh gampang kos kitu mah ci atuh sia nanaon eta kabita kudu kos kitu mandeg di dieu perjuangan. Ya Allah ya Rabbi kadanan cara wali mah berjuang di dia geus kajian masjid indit wali berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayuh kana nyahuan ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajian mushola titipkeun indit kadanan ku kitu tah mantap urang teh kudu neuleuh berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat ai ieu ku modal kos kieu berhasil apa henteu jadu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan siapa sholat subuh guru nage tilok ya Allah ya karim Masya Allah nah perjuangan Islam nah kangjeng Nabi dakwah terus kumata kaumna iya wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq begitu kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul eta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu segala tsunami hayu atuh ulah loba omong datangkeun coba ka dieu batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing wah raja serta jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul dipercayakeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge yang geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tah tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditenden di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakarak Kangjeng Nabi na tahun ieu ku waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Emrik jadi informasi kitu teh beusi memanas henteu kukula disampaikan ku ari lain rek memanas supaya nyaho penghinaan orang Yahudi orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta kaget urang henteu nah atuh turunan baheula turunan Abu Jahal dia tuh terus beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehehe samarugna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya asar kami jauh anak buah Abu Jahal doang
ih sabarudak kumaha gitu, Masya Allah loba. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad, ngabohongkeun. Tah di kam-kam Amerika teh diliekan, disoek-soek, diciduhan, bahkan diisigan Al-Quranul Karim, disaksian ku orang Irak. Gementak orang Irak mah moal mundur sajeungkal-jeungkal acan, moal mundur pokoknya diperjuangkan sebab kadeuleu ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Quranul Karim, ngahina Al-Quran, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Kangjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeunana paeh syahid berarti. Ye atulah hese-hese, ya Allah ya Rabbi. Tak di Irak tembak ceger seri orang Irak, alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuanganana ribut limbah tembak seri katuh. Sebab keluarga nya aduh budak memperjuangkan kos kitu modar neraka sana, tah budak keluargana ge geus boga pikir neraka sana. Ai di Irak mah tuh geus kadeuna tah kos kitu ya Allah ya Rabbi. Namun orang gitu muka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah bakal aya ya karim. Nah ieu penghinaan ulah kaget ya baheula lagi ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka, ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti ngabohongkeun teh sembarangan nang tangan ka Al-Qur'an teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah Al-Quran teh wawal hak ti Gusti Allah, nyana ge hirup nang Gusti Allah, wari diatur ku Gusti Allah tapi nggak bohongkeun ke aturan Gusti Allah. Kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil, urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah, sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh ngaranna. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun, nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah, anjeun ngomong siksa, sok datangkeun siksa. Bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil, kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun. Kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa haju. Lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Uji, Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran teu teu mandeg nyeun huru hara ngaranna cek Kangjeng Nabi. Lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah, titah nyampekeun ka aranjeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh, nyampaikan bahwa kula teh utusan Gusti, haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka kaula, berarti teu percaya ka Gusti Allah. Lain urusan kula tah mah, kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun. Lamun kula sebagai rasul titah dakwah, mun teu percaya ku kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan, ngaranna tah deuk adu kajajaten kakuatan lain. Naon atuh tugas kula? Tugas kula mah innama ana munzir. Tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka. Di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka, di mana jelema teu iman ka kaula neraka, di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka, di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka. Innama anak munir kuring mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu. Adapun wa amrukum ilallah, urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Nah ieu ayat hadza qoblal amri bil qital, ayat ieu memeh diinstruksikeun perang Kangjeng Nabi kitu heula. Sadar Kangjeng Nabi lain deuk nyieun huru hara. Mentek urang sebagai kiai, sebagai ustad, di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten. Atuh tah mah nyieun huru hara tah kiai. Ieu teh budak nang tangan aing. Cek jana mah aing teu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing. Sudah teh belajar. Je teu nyahoun meureun. Aing teh di Bogor teh kebel dagang salak.
siang nang tangan ka aing goblok hayu bae ayo nu ngomong naon tadi hai ka dieu gelut jeung mama pantet aja ore mama manya gelut mama eta kiai teu beres lain kitu dakwah ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ari ulah antepkeun geus sadaek nanya kege eureun sorangan antepkeun ngarembet kanu sejen ieun komplotan kajen antepkeun bae ulah nu mantak kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti ieu ku bodona urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng merangan ka Kangjeng Nabi atuh urang ieu dakwah ka masyarakat kan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate aya nu lain kitu lah ngomong doang teh kiai aya nu kitu doang lah geus ulah dipanggil deui tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang boloon jasa lainnya nana nu menghindar kiaina nu deuk dianiaya pan belum atuh aing endek terus bae ulah ngadengkeun kiai ieu mah ngadengkeun ongkoh nyaci maki ongkoh ka kiai aju kiai heran gitu lantaran kiai mah emang caci makieun emang carekaneun kiai mah kabeh carekaneun ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun kiai kos kitu ieu mah maju negara geus aju urang marah tuh oh can datang berarti antepkeun aju kiai keneh nu ngomong kiai Golkar ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh mal maju ya negara urang teh apan keur berkembang kuari tinggal buahan doang ngadengkeun nu kos karari itu eta kiai Golkar antepkeun nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat di mahsyar babawa jeung Presiden Soeharto los kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat tangan bendera Golkar ka malaikat mana bendera Golkar dia acung-acung je los teu make Al-Qur'an wah jeung aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih usah masalah kos kitu bohong tah mah je atuh ka ajeung sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah tuh antepkeun ulah marah ulah geus bae tukang ngadu kotok lah kiai eta mah sok ngebrihan ngadu kotok pet resep aing mah tungtungna mah kotok aing tajihna geus sarekeut jasa mah tadi adu-adukeun jantur bae ku aing guys ulah diomongkeun terus bae kiai mah diomongkeun kabeh sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bae jeung urang nya mah ngadu kapleh osok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat ka neraka bareng jeung urang situ kiai mah kudu beda tuh sebab batur maker urusan dunia kiai mah akhirat batur baker poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah atuh urang saruahana atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun saruahana keur kaditu gabehan ka dieu gabehan saha nu neuk nepakan atuh ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah yeay parang sana cek masyarakat nu beres tah eta kos kitu diomongkeun Kangjeng Nabi dibohongkeun Kangjeng Nabi tantangan Kangjeng Nabi bejakeun Muhammad qul lastu alaikum biwakil kaula mah teu jadi wawakil kita ngadatangkeun siksa kitu jangan nantangan siksa atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa kemudian lamun kaula dibere siksa atuh engke malas siksa atuh naonan lain kabeh beres umat beresan ya umat teh anu mantak kiai teh pangangon ngaranna ngangon bebek ieu bebek teh ka ditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beheungna dikieukeun tuh tukang bebek makan kos gitu ka ditu geus wedahareun ka dieu wedahareun ya pare batur ka kadinya tah
Blon eta di Rawakidang eta kos kadar itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangona salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangon ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berapa pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mangaranna pagerna hirup beureun temennya nayla kullastu alaikum biwakil bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun bedakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep naya ne aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mantak salolongkrang ngeunjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kanu leuwih ti leutik tibatan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ya ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab saenggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tadina sebabna nama ngariung urang aya bengke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke anu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem anu jadi simet aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureud tawon geus pokona mah ku taneuh set letak toh teu kudu kadong coba balik ngaji neangan tawon seureudkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureud ku orai set tah oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus tadi kenyot diburakeun ka dinya na ditaneuhan deui bae tak masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atau aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari tah mah nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel asal nu katoel eta ieu
cabut kurang jeung akar-akarna aju kurang diasupkeun kana bak eta heula kakaran cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager. Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae eta mah teu kudu hese-hese lamun urang endek kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari. Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pahit dahar ku urang jehe urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing cak orai lain pahit cak orai batur aing ngadahar eta nyana ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak orai teh pas gitu tah babari aja sih nurutan lain tah mah lalagaan. Ya Karim nah ya ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun tiap-tiap berita aya enggon tetep daya nek aya waktu-waktuna. Urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng, urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang. Urang ngaberitakeun zaman Wali Sanga, aya waktuna kan di zaman Wali Sanga. Urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari. Urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur, urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur, urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya, urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek. Diberita-beritakan kurang teh di urang aya Syekh Nawawi, di urang saya Syekh Abdul Karim, diberita-beritakan aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kangjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kangjeng Nabi. Urang dalah Kangjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kangjeng Nabi Musa siksa datang. Kangjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cek kalau cak budak wari mah udah nggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri. Ieu tah likulli nabaim mustaqarrun tiap berita aya ngeuan tetepna yakni aya waktu-waktu nu terjadina. Cerita-cerita lu baheula Kangjeng Nabi Syuaib, Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah Kangjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto mungkin saminggu mungkin 2 minggu sabulan 2 bulan dalekeun cak Kangjeng Nabi tinggal nunggu waktu be siksa bakal datang likulli nabain mustaqarrun bakal jasa. Terjadilah siksa ke kaum-kaum kafir di Mekah. Hiji dibere paila, nomor kedua dibere sieun ke Kangjeng Nabi teh siksa kene eta sieun teh siksa teu meunang aya Kangjeng Nabi Muhammad liwat orang sieun Muhammad liwat aya sia Muhammad mah di baheula ge nyana mah hiji tilok ngabohong, nomor kedua sakecap nyata ceknya teh bakal aya siksa puasa minggu deui puasa bulan deui dibere sieun ngageter bae ngana sehatan ngomong ka Kangjeng Nabi embung jam musuh tapi na manehanana percaya ka omonganana mantak di mana aya Kangjeng Nabi sieun tah eta dibere sieun teh mahal siksa tah teh sia ade sia nyana ngomong di baris nyana woi ieu urang pan dinten teh ge sieun oh eta kumaha mun beneran Muhammad sedangkan Muhammad nu tiba heula ge tilok bohong. Ayo orang mun siksa ieu kumaha naik ka mana ieu coba mun banjir misalnya ayo mun gempa urang deuk ka mana nya ngarobrol kos kitu bae unggal poe sararieun bae sieun teh eta teh tersiksa batin. Masya Allah sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig jelema cicing me di tengah imah salat Allah kertek naonnya ieu naonnya naon Subhana rabbiyal azim tak wah berem demi Allah tok jepan beneran tersiksa nya mulai kesang kala luar ulah diterusin bae gitu ya salat ya
kula diterusan bae gitu salat teh cara aya hiji kiai salat di masjid kebenaran salat isya babarengan jeung muridna pas salat jam 12 beting begitu santrina salat kiai pan salat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu Akbar sorangan bae tak kiai salat tengah beting santri ku lantaran deuleu kiai ngahargaan kala luarnya na santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kala luar tolol cak nya mah aing teu sieun meureun ye kaluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai atuh lain ruku endahan malik jang ulah ka mamana nya ulah ka mamana kiai borangan wae jawatak tah borangan beranian eta watak ngaranna tah termasuk gembul eta watak eta kos kitu iya tuh gembul bae sanyan kiai ge weh gembul atuh gembul bae watak tah kos kitu tah eta kos kitu nah ieu likulli nabain mustaqarrun sieun diberesieun siksa mulai geus aya siksa ka urang-urang Mekah hiji dibere paila hujan sababaraha bulan teu jaradi tatangkalan dua dibere sieun eta teh geus tersiksa luar biasa sieun teh tersiksa pohara jasa siksa encan engke siksa nu terakhir mah ketika perang eleh tumbang berbagai tokoh masyarakat di bagian kafir paeh podar siksa wasaufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi awas likulli nabain mustaqarrun tiap berita bakal aya waktuna baheula berita-berita anu aya waktuna terjawab oleh waktu ya cek Kangjeng Nabi teu percaya ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka kula bahwa kula diangkat sebagai Rasulullah awas tunggu waktu wasaufa ta'lamun bakal nyaho sia kabehan. Wah, eta teh paling sieun nanti Kangjeng Nabi. Wasaufa ta'lamun. Awas, bakal nyaho kabehan terjawab oleh waktu sendiri. Saharieun kabehan dikitukeun teh tah. Ieu tah bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, likulli nabain mustaqarrun wasaufa ta'lamun. Ieu teh tahdid paling sieun nanti Kangjeng Nabi nu titah diinstruksikeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi. Jangan Muhammad. Awas bakal terjawab oleh waktu pasaufa ta'lamun sakedeui bakal nyaho maneh kabehan tunggu tanggal mainnya. Wah Kangjeng Nabi langsung ngaleos sararieun kabeh wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Muhammad di mana anjeun ningali ka jelema-jelema anu ngolok-ngolok ngahinakeun ngaistihza ngaguguyon ka ayat-ayat kaula nu agung ceuk Gusti Allah yana ka Al-Qur'anul Karim ta eta farid anhum ngabalieur anjeun ulah cicing bae di dinya wala tujalisum ulah babarengan diuk di dinya hatta yakhudu fi hadisin ghairi sehingga manehna ngaromongkeun omongan anu lain. Jadi Kangjeng Nabi tepan kieu dititahna ye asal aya kerumunan manusia keur ngariung 5an 10an Kangjeng dititah ku Gusti Allah diuk di dinya diuk Kangjeng Nabi dirinya faqa'adta ma'ahum diuk anjeun babarengan jeung manehanana terus ngobrol Kangjeng geus ngobrol nyaritakeun pangeran nyaritakeun dakwah lah Kangjeng ke ditaringgalkeun cek Kangjeng kaya deui jelema-jelema di pasar Kangjeng Nabi keur ngariung orang-orang pasar Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah Kangjeng jadi titah ku Gusti Allah uqud Muhammad tiha diuk dirinya sok geura dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun soal kepangerana engke didarengeun dicemooh Kangjeng Nabi lah Muhammad ngomongan teh kos kitu teh jauh ti kos kitu malulu ditaringgalkeun. Masya Allah ayo baris pangangon ieu ngongon onta ngongon embe ngongon sapi karumpul pangangon dihandapeun tangkal korma
Kangjeng Nabi datang kadinya nyaritakeun soal ketauhidan ka pangeranna ditaringgalkeun. Ya Allah ya Rabbi, coba gitu. Satu ketika orang-orang Mekah, kafir Mekah keur ngarumpul, Kangjeng Nabi datang kadinya sesuai jeung instruksi Gusti Allah. Sakumaha diinstruksikeun ku Gusti Allah, Kangjeng Nabi datang kadinya dakwah. Kunaon tuh nyana nyaci maki Al-Qur'an, ngahina ka Al-Qur'an, ngajoek-joek Al-Qur'an. Tah Kangjeng Nabi diinstruksikeun ku Gusti Allah, wa idza ra'aital ladzina Muhammad di mana anjeun ka jelema-jelema ka kaum-kaum anjeun anu ngahina ngaistihza ngolok-ngolok ngelecehkeun pi ayatina ka ayat kaulayana Al-Qur'anul Karim, ulah cicing di dinya anjeun Muhammad fa'rid anhum, geus tinggalkeun ya. Instruksi pertama ya ka Kangjeng Nabi, arid anhum, tinggalkeun Muhammad, geus antepkeun. Datang ka ira hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga nyana ngomongkeun dina omongan lain nyaci maki Al-Qur'an. Sok datang ka eureun nyana nyaci maki, maneh datang deui ka dinya. Urang ge sarua ye ku ari penerus teh ye, ketika urang hat ngilu ngobrol ka dinya, kemudian nyana nyaci maki Al-Qur'anul Karim, ulah haju diteruskeun heulanan indit urang. Fa'rid anhum, sok indit ke urang datang deui ka dinya ngobrol deui, ke nyana nyaci maki deui Al-Qur'an, indit deui urang. Hiji, wa imma yunsiyannaka syaitan, lamun bae mohokeun ka anjeun setan sehingga anjeun terus bae, anjeun teh dipohokeun ku setan sehingga anjeun terus, padahal nyana nyaci maki Al-Qur'an tapi anjeun terus bae. Fala taq'ud ba'da dzikra, ulah haju terus bae lamun geus inget, ulah cicing bae kaluar. Salila poho masalah sebab keur poho mah guer mukallaf. Lamun maneh geus inget indit tidinya, fala taq'ud ba'da dzikra, ulah cicing di dinya ma'al qaumi zalimin, babarengan jeung kaum nu zalim. Apakah memang Kangjeng Nabi ieu kitu kagoda ku setan sehingga aya kapohoan? Teu aya. Kok atuh bisa kos kieu ye? Ieu mah jang terus keterusanana salian Kangjeng Nabi. Urang kuari lantaran Kangjeng Nabi mamasum, wali mahfuz, nu lain nabi nu lain wali, kagoda bae ku setan. Ketika urang endi diuk didinya babarengan eta teh akan digoda ku setan ngaranna. Nah ketika urang inget tinggalkeun, urang kuari dibongbroy ku hiji partai kita ngahayu-hayu eta teh keur poho hilap ngaranna teh, hilap teh ngaranna teh eta. Lain ngajakan ka Sapinah, lain ngajakan ka Takrib, lain ngajakan ka Fathul Muin, lain ngajakan ka Allah, hendahan ngajakan ka nu korupsi, pan salah balilahan eta kiai teh. Tapi kan keur poho hilap, mungkin dorongan pamajikanana cokot bae kalah lumayan 10 juta ge, 10 kan pun 10 ta 20 kara. Nah eta mimiti 10 ka 2 10 atuh geus loba teuing nya mah meureun. Jeung nu sejen-sejen lah cokot bae lumayan sakiana teh keur poho kan ngaranna. Tak engke di mana inget fala taqud ma'al qaumi zalimin. Tinggalkeun geus. Duh kamari mah hilap. Engke mah mun aya deui mah tundeg deui bae. Eta bloon teh mogos gitu. Nah keur hilap mah hilap bae sasaha ge, sebab lain nabi, sebab lain wali. Lah kiai ge dikiaikeun ku jelema doang, bacak Allah mah lain, pasti kana hilapna teu meunang neuleuh duit hejo sakumaha laleur hejo. Can kuat urang nahan eta. Padahal mah dahar mah geus teu kurang, tapi kan hawa nafsu poho urang. Nah, lain dakwah endahan kabawa ka ditu. Ketika urang inget fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, ulah terus bae wayahna tarik diri ku ari mah. Nah ieu keur carita dakwah urang keur babarengan poho kadinya endahan terlena urang ka ditu. Tarik diri ketika urang inget nu mantak loba kiai nu kamari adur-aduran, abrut-abrutan, barang geus ku ari ngahenen we di imah aing 5 tahun aing jadi mui, horenganan teu beres eta horeng jadi mui teh sebab teu nyaho aturan.
kudu nama pan jadi mui teh nyaho keaturan negara urang teh negara demokrasi berarti huluna Amerika disetujui baheula ku para leluhur urang ku para inohong urang nyana teh kiai nu dilaluhur teh ngaheueukeun siap demokrasi demi kemajuan bangsa jeung negara tetapi kapan cak nyana teh kajeun negara mah bentuk demokrasi gen nu penting aya organisasi-organisasi Islam jeung di negara dibentuk MUI jang naon eta jang filter atas nama masyarakat salurkeunlah melalui MUI ketika pemerintah aburt-aburtan MUI lah nu bertindak ketika dak di negara ayalah sebuah bangunan gereja pemerintah mah teu daya teu upaya sebab melaksanakan sebagai eksekutif sodoran ti legislatif silakan baik cak pemerintah masyarakat datanglah ka MUI lah nu kudu bertanggung jawab pada negara urang mah negara demokrasi ngan mayoritas Islam atas usulan masyarakat diwadahan ku MUI tanggung jawab MUI datanglah ke pemerintah MUI teh atas nama masyarakat kami diutus lantaran negara teh pan ieu teh negara demokrasi muhun ai kitu nama ngan mayoritas geus datang ka kami anti kana gereja daripada huru-hara silakan batalkan pemerintah nu kudu ngomong ke pemerintah membatalkan eta adalah MUI pan teu nyarahoun kos kitu MUI tinggal MUI mata kudunya hoge Masya Allah kayalah aliran sesat pan di negara demokrasi silakan baik nu penting bertuhan selama bertuhan berarti nyana boga aturan tersendiri di negara demokrasi silakan tapi ingat di Indonesia hanya 6 agama di luar nu genep tidak boleh ketika aya jelema nu ngaku-ngaku Imam Mahdi ketika aya jelema ngaku-ngaku wali ketika aya jelema ngajarkeun zikir tapi tersesat kok zikir teh ngaulahkeun salat kok zikir sih ngaulahkeun haji berarti tersesat ya ajaran teh laporlah ulang ka MUI setelah lapor tampunglah aspirasi di MUI lah nu datang ke pemerintah wahai bupati masyarakat geus datang ka kami lantaran di satu kampung aya tah aliran sesat mohon ditindaklanjuti hapus kami yang berhadapan dengan masyarakat tugas MUI kulak kulai deuk nanya kitu tah henteu pasti ditangkap sih eta nah ieu kuari kiai teh teu nyaho kiai teh teu nyaho jalurna cicing di MUI ngan seukur dibere 10 juta doang 10 juta dicokotan ai tugasnya na teu nyaho eta bae cenah cukup asal aya sasa dijamin halal di dinya aya MUI salah eta kos kitu aya sabaraha eta teh nu bertanggung jawab MUI di negara demokrasi jang naon aya MUI atuh namun geus teu berfungsi mah MUI atuh geus bae ulah aya MUI demokrasi bablas bae geus urang atuh ka ditu nu mantak dibentuk organisasi aya Muhammadiyah aya NU dan aya organisasi-organisasi Islam lain naon eta jang menampung aspirasi masyarakat ketika aya sesuatu laporlah ka MUI henteu bertindak kami geus boga wadah siap make golok jang naon kiai mencet ke bawah jadi urang teh ngeunaheun lamun nyaho aturan negara mah oh jadi atuh aya kitu mah negara demokrasi ge no problem teu masalah sebab naon aya jang ngumaha urang ka MUI jadi selalu seimbang tah nu mantak teu kudu sakola ngaji sia di dieu bakal nyaho aing ke bakal jadi presiden koang-koang ijazah teu boga naon teu boga jadi presiden ya mah keur carita masalah mantak Gus Dur ngomong tidak masalah negara mah nggak usah negara Islam kok begitu tanyana kula ge yang menang ilmu teh dinyana ti almarhum oh jahe kaharti itu atuh mau jadi negara Islam silakan saja kalau kuat cuman itu kita harus revolusi sudah nggak usah pakai negara Islam cek Gus Dur udah aja negara demokrasi untuk melanjutkan hukum kan ada MUI silakan tampung di MUI kok MUI-nya enggak jalan gantung cek Gus Dur gue lebih meneruskan omongan Gus Dur gantung MUI-nya ganti ceknya nah mantak dek dirapian ku Gus Dur iya pecat iya MUI ge dek dipecat jang nampung aspirasi ngan kaburu kapecat ti heula berarti
berarti Allah can ngizinan ieu mah sakadar nyaho bae oh kitu horeng di nagara teh paingan aya kiai nu ngahayukeun demokrasi eueuh masalah lantaran urang boga jang menampung aspirasi tah aya aliran sesat kamu ayo muina di urang teu paham organisasi atungan seukur duit dipanggil teu bisa ngebereskeun urusan tah bobolokot jaraku dosa aing 5 atau 10 tahun hidup di mui horeng bobolokot ku dosa gas aing dek dibuka atribut mui dek dibuka atribut partai aing dek menghadap ka Gusti Allah sebab aing geus dibere ilmu ku Gusti Allah gas moal aya nu dihareupan ku aing mah jelema segala macam ge Allah bae moal kebal tak kiai kos kitu bakal hebat deui bakal ngan eta kitu teh pan kudu aya nu nungtun saha nu nungtunna lamun aya nu nungtun mah biasana kieu torikoh nu nungtun teh nu nyaho ka jalan Allah leupas ngeunaheun tapi lamun nu nungtun mah pamajikan ngomong ka kamari mah urang ngeunaheun lumayan ku hararese jadi muid bae tuh ka hararese biasa aing jadi muid mobil teu boga motor teu boga jak kieu keneh lain kitu lumayan bae dapur ngebul henteu lah mah kakak mah ngariung bae mending kaondang mantan muid mah teu kaondang jadi kumaha tuh ngawarung bae tuh ngawarung dan naon tuh ngawarung lah pamajikan ngawarung modalna anting tah jual jadi kuari mantan mui ngawarung atuh masalah halalan eta jadi urang mun carita encan nanaonna encan fungsi organisasi encan fungsi mui nu asli Masya Allah nikmat jasa lamun urang ngalaksanakeun negara makeun bae negara demokrasi ya tiba heula ge nu negara Islam ge teu beres ieu keur carita nu leuwih afdol mah tu negara Islam ngan urang endek hayang jadi boga negara Islam di Indonesia boh kurang tak kok beuh teh geus hese ngomong maksudna beuh naon atuh nu jadi bupatihna saha nu jadi gubernurna puguh di Banten mah boro-boro nek nangtung ke negara Islam atuh konde dipilih pan eta teh hasil kiai kiai aja aya kuari dieu mal disebutkeun nu milihnya anak emang kumaha gitu satu sisi urang hayang beres ieu Al-Qur'an urang terapkeun satu sisi kiaina lain kadinya apan kudu babarengan di satu sisi kiai teh atuh ayeuna mah hayu bae demokrasi tapi di sisi lain mui teh jalan ngan samui-muina bae sakituna aji heula fungsi mui teh mana berangkat urang babarengan ya Allah ya Rabbi encan deui miras encan deui prostitusi encan deui pemalingan di masyarakat resah kamu tak kadinya nu patali jeung agama aya gereja cok kamu pan mui nage tu kudu nama ngahayukeun ka masyarakat dulur ieu aya wadah mui urang gunakeun yuk pake ngabeberes masyarakat lain kudu masyarakat datang ka mui nyana kudu mereh ka masyarakat ja masyarakat mah bodoh tapi kan masyarakat ditulupan ya banget na ieu tah set da dikirkeun makana supaya ulah nyaho malah mah kantorna ge mui teu beres tuh kunaon eta supaya asal aya bae kudu nama mui teh ngabeberes tah pamarentah kuari mui jadi buntut pamarentah Masya Allah ieu lamun urang nyaritakeun aslina terbentuk negara Indonesia Ibu Pertiwi Masya Allah numantak dibentuklah ayat segala Siliwangi teh siloka Siliwangi mah moal paeh-paeh Siliwangi mah moal paeh-paeh sepanjang dunia aya Siliwangi aya bae siloka tama bahasa Siliwangi teh siloka eta numantak disebut lagi angkatan Siliwangi teh hartina meleber seungit anu meleber seungit eta adalah ahli Allah waliullah jadi Siliwangi lambang wali Allah kok dibuat seperti angkatan emang didinya ayana waliullah janggerak untuk sebuah negara mah moal bisa di pondok pesantren kudu asup ke aturan Siliwangi panjang teh ngai ngomong maaf ya deui lah pokona mah heulana ieu wah pahlame men nyaritakeun Siliwangi pokona mah aya banderana engke ka dituna kemudian aya iteukna kemudian aya awina engke dibarare hiji-hiji ku aing sia lah pokona mah
tuh jadi caritana silo kata mana fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi kumaha tuh ya wa imma yunsianaka kangjeng Nabi apa bisa diomeh ku setan henteu. Kok bisa terjadi lamun mohokeun ka anjeun setan berarti setan bisa mohokeun ka kangjeng Nabi. Ngaji heula kan kita ngaji heula bahasana in ari dina ilmu bilagah mah aya kulama aya iza aya in eta teh ngaranna huruf syarat. Aya huruf syarat teh ngabogaan fungsi tersendiri. Lamun iza urusanana wake, lamun in urusanana goer wake. Geus kurang diaji johar maknunna di mana-mana mah ke bahasa in berarti ieu teh sing hade kadituna henteu terjadi in qoma zaidun qoma amrun. Lamun nangtung ki Zaid pasti nangtung ki Umar ngan hanjakal ki Zaid nah henteu nangtung atuh ki Umar lagi henteu. Atuh kudu ngaji beda jeung iza. Tah urang balikan deui ka ngaji jurumiyah ngan dilangsungkeun kana johar maknun bahasa hiji-hijina teh sing hade masyaallah. Lamun sia datang aing deuk ngudag-ngudag kotok dek dinaonkeun deuk ditah kabur eta lamun in. Lamun sia datang ku aing kotok dek diudag pi dek di sieun-sieunkeun sebab sia ge moal datang. Tapi lamun iza ngan bahasa Sunda mah lamun bae. Lamun sia datang ku aing kotok dek diudag dek dipencit make iza berarti. Nah ieu lah urang kudu ngaji johar maknun heula ieu mah ya. Nah, jangan jelaskan sebab mungkin diteliti ku mahasiswa mah. Aya bae nu nanya, Kiai, itu kan bahasanya wa imma yunsiyannaka syaitanu. Kalau saja setan melupakan kepada Kangjeng Nabi. Kalau gitu Kangjeng Nabi bisa diulin-ulinkeun ku setan. Bisa ulin-ulin atuh. Dimain-mainin sampai setan. Berarti ya tuh kena juga ya Nabi juga. Oh, ditakol sih ku aing. Bahasana inta wa imma jabain jaba ayam ma zaidah berarti ieu teh ditaukidan karena tidak akan terjadi ngan sakadar andai toh ngan kula sabab panjang bak bahasana ieu mah ieu ke pembahasanana dina in doang ge wa imma yunsiannaka syaiton ieu teh jang naon atuh jang umatna ai Kangjeng Nabi nama moal digoda ku setan ngan ieu Kiai Golkarna nu pasti digoda ku setan. Kiai-kiai nu di akhir zaman nu pasti digoda ku setan teu meunang magi kalazatan dunia digoda ku setan. Rerejeungan jeung ahli partai, rerejeungan jeung ahli organisasi nu teu beres, rerejeungan jeung jawara-jawara nu bakal ngancrubkeun kana teu beres ka kiai, rerejeungan jeung eta ieu ulama penerusna nu bakal acak-acakan Kangjeng Nabi na manteu nu mantak make bahasana in. Ai Kangjeng Nabi atuh henteu wa imma yunsiyannaka syaitan wallahu